Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu bageakeun Mang Barna anu bade ngadongeng deui naraskeun hanca garapan nu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Mitra daramang sadayana mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayana. Mangga mitra urang teraskeun hanca garapan nu katuna waktos dinten kamari. Nyangakeun Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca teh parantos dugi ka Karmin netep Nyisari. Nyisari melong ka Karmin. Dua pasang panon amprok atau meni nyeredet kana hate sumarambah kana bayah surser tepuguh rasa. Karmin seuri Nyisari imut dua hate gesa hate. Dua rasa gesa jiwa. Patali asih pajejet geget, patarema rasa cinta. Duanana haros hos silih tetep silih pelong, silih pentangkeun panah asmara. Cacakan mun eueuh batur mah moal teu papuket lir puyuh nu diadu atuh. Keur anteng silih tamplokeun ka nyaah. Talajol indungna nyampeurkeun bari mawa belum sampe. Diwadahan dina piring sor disuguhkeun ka Karmin. Iya aya belum sampe ieu raos hipu geura mani ngeprul geura. Lumayan ngegentos roti anu teu aya. Hatur nuhun cekap cek Karmin bangun haneueul. Sabab keur geget asa kapegat ngan untung bisar mah teh ngarti manehna teu lila leos deui ka dapur. Mangga dileueut Kang, hatur lumayan. Kantanan we katambe pisan nyai. Akang mah resep pisan kana belum sampe teh. Komo upami digegetuk mah? Udah gegetuk heula ayeuna atuh nya. Da mualami ieu. Ulah ayeuna mah kewe kapayun sayogikeun. Ceuk Karmin bari kop kana belum sampe terus didahar. Satuluy nama Nyisari jeung Karmin ngobrol ngaler ngidul namplokeun ka sono. Beuki lila, beuki wanoh, geus teu asa-asa deui sabab asa geus biasa. Malah mah boh Nyisari, boh Karmin, jiga nu mung pajauh sungkan paanggang. Salawasna hayang wae dideuketan. Panon poe beuki hanap meh antel kana mun-munan gunung. Manuk recet disarada milileuyankeun ka panon poe nu tereh surup. Kulantaran geus burit Karmin inget yen engke mun balik bakal poekeun mun teu buru-buru init mah. Nyai akang teh sanes teu betah ngobrol nanging bilih poekeun di jalana ayeuna mah seja permios we. Bade ka mana Kang? Ya bade wangsul heula. Sanes bade kulem di dieu. Sanes ke bae lah sanes waktos. Ke atuh urang wartoskeun ka bapa. Nyisari terus ngaleos rek nepungan bapana. Tekung si Lila Mang Ading jeung Bisar mah norojol gukgek dariuk dina kursi. Kukupingan teh bade mulih dah hanya ujang cek Mang Ading bari melong. Leres Pak, seja permios heula Pak. Kulem we aduh sawengi mah. Da lalega ieu. Engke wae sanes waktos Pak. Margi ayeuna mah teu wawartos kapun biang bilih dedeupeun nya teu naon-naon atuh ari teu beunang di canet mah ngan wayahna dangukeun heula. Nyata bapa teh aya picaritaeun
Ieu teh keur kapentingan Ujang keneh sarta keur cekelan bapa ngarah regreg. Ceuk Mang Ading dari anaker. Atuh Karmin teh mani saregep ngabandungan. Mangga wae Pak. Nah aya naon? Punten wae Ujang. Ulah runtik panggalih rengat manah. Sabab bapa teh naon gitunya kasebutna teh. Bapa ge sadar. Ya acara teh teu merenah dina mangsana. Tapi ku bapa diemut deui lamun teu ayeuna. Ieu teh bisi goreng balukarna. Kitu tah. Keujang bapa teh rek naros ka Ujang. Ngeunaan paniatan sareng pamaksa dan nu salaresna. Nah Ujang teh leres-leres aya manah ka punanak. Atanapi ngan sakadar anyang-anyangan. Upami leres-leres atuh kalintang nuhuna da eta nu diperteda teh. Kukitu kuki oge bapa teh hayang aya cekeleun anu cinek. Margi bilih isuk jaga ningge teh aya dinu sanes nu datang ka bapa. Meureun ari geus aya kapastian tur cinek mah ti Ujang bapa teh gampil nerangkeunana. Tak kukituna punten sakali deui. Mugi akersa ngawaler nu saleresna. Kitu ceuk Mang Ading puguh kadengena ku Karmin mah asa ngabeledug tarik pisan. Sabab teu disangka kita tadina yen baris narima pertanyaan kitu nu kacida gancangna. Atuh beunang disebutkeun hawara. Da puguh karek 2 kali jeung ayeuna nganyang ka Nyi Sari teh. Tapi najan bari jeung leuwas oge. Karmin teh neger-neger maneh. Pok ngajawab kalayan tatag. Hatur nuhun kana perhatosan ti bapa sakulawargi anu sakitu ageungna. Ieu teh ngandung hartos yen kadongkapan abdi teu dimomorekeun. Buktosna sakitu diperhatoskeun ku bapa. Kanggo ngawalerna memang tos sayogi margi maksad abdi nganyang ka tuang putra teh memang lain heureuyan nanging kajurungku maksud anu tangtu ngabantu niat anu nyata sajami hareup ka tuang putra. Nanging kitu oge upami katampi da rumaos abdi mah batan sakieu tuna harta tuna harti rumaos teu aya araheunana. Tah kitu Pak. Kurang teraskeun mitra. Jadi maksad Ujang teh leres-leresnya tapi no damel Pak. Nya nun atuh ari kitu mah bapa teh ngucap syukur alhamdulillah. Bunga anu teh aya papadana kapun anak aya nu haat mikanya ngan bapa mah titip. Omat ulah rek lanca-linci lunjat mulang. Ulah rek udara palincang. Ulah lesot tina tali gadang bisi goreng balukarna. Niat Ujang anu sakitu sae nah muga sing ngabuahkeun kasayan. Sae keur Ujang pribadi, sae keur pun anak, sae keur kulawarga sadayana. Rak geura tuluikeun ku bapa teh didoakeun masing mulus rahayu. Nuhun Pak. Abdi nampi kana eta piwejang. Upami parantos gitu mah mangga atuh wilujeng angkat. Bapa teh teteg sarta moal asa-asa. Sabab mun aya nu datang deui teh kari nerangkeun yen pun anak geus aya nu miboga. Ceuk Mang Ading bari ngajak sasalaman. Gap ku Karmin di tampanan. Hatena ngadadak jadi ngageter jajantung ratu jiga norek manggih kareuwas. Seungah narima kepercayaan gitu teh. Dan usahanya nama Karmin teh can siap pikeun narima kanyataan gitu. Hatur nuhun Pak. Bade permios wae abdi bade wangsul heula. Bral. Didoakeun sing salamet di jalana. Karmin munyungan ka Bisarma terus ka Nyi Sari. Barang patarema leungeun jeung Nyi Sari mah
getihna meninyeak. Jajantungna beki ratug jiga anu tutunggulan. Dina waktu keur sasalaman teh barjing diutek-utek. Permios kasadayana. Karmin mangut bari ngadeuketan Panto. Mangga Kang Sing, salamet di jalana. Nyi Sari jajab tapi kaburuan. Hatena jadi honcewang, sieun Karmin teu datang deui. Leos Karmin init, lengkahna asa berat, sabab bieu tas narima ucapan ti Mang Ading anu matak bunga tapi matak singgah ngalampahkeunana. Beginilah Karmin teh beki jauh, antukna ngiles dina pengkolan. Nyi Sari asup deui ka tepas, ngariung jeung inung bapakna, bari ngobrol ngaler ngidul ngadagoan mangsana magrib. Kocapkeun Karmin. Harita teh ngagedi gelempang mapai jalan anu berasna ka Cikadu. Lempang rusuh dijajabkeun ku reangna sora tongeret, bet asa aya anu ngajujurung sarta namahan kaweur kana pikiran. Omongan Mang Ading kadenge keneh maninong toreng. Yen Karmin geus dibere kepercayaan pikeun hubungan jeung Nyi Sari. Tapi nu sanyana mah niat Karmin teh can tepi kadinya, da puguh can siap pikeun rumah tangga lahir jeung batin can sayagi. Cilaka ieu kudu kumaha lamun geus kieu. Nah tarima atawa ulah mun ditarima alamat bakal biwirang. Sabab aing mah can boga usaha, can bisa neangan kipayah. Tapi lamun teu ditarima lebar deui sabab Nyi Sari teh sakitu geulisna. Duh, jadi bingung yeuh. Mending tarima atawa mending bolaikeun gitu. Ceuk Karmin ngomong sorangan. Bari terus lempang rusuh kawas aya nu ngudag-ngudag. Barang keur kitu kadenge sada aya anu seuri. Jolna tina tangkal kawung. Karmin ngajenghok terus ngaraneg. Ret kaluhur. Breh aya bajing keur ngadakom dina palapah kawung. Matana mencerong ka Karmin. Kurang ajar bajing teh. Yang serikeun ka aing sugan hayang dipodaran. Karmin kukulutus kop kana batu segede peureub, tuluy dibaledogkeun ka bajing. Korosak batu kana dangdaunan, ari bajing luncat bari disada les ngiles kanu buni. Gelo sia, anu susah teh kalah ngaheureuyan. Karmin lempang deui jalan nu disorang mimiti mudun pungkal pengkol mipir-mipir pasir nu akhirna anyog ka pasir me. Karmin ngarengkog panon molotot sungutna calangap. Ruas nempon ngadakom dina batu sisi jalan. Maung belang diasuh ku aden-aden jiga nu ngahaja rek megatan nu ngaliwat. Aduh, geuning aya maung. Karmin ngagereneng bari unur-unuran kesang tiis nyorolok sakujur awak. Ari aden-aden nu ngasuh maung nyampeurkeun. Panona gular giler gemolanana pindah ka hareup iteukna dijingjing. Tolong,
Tolong! Karmin ngagorowok menta tulung. Belecet lumpat mani notog-notogen maneh. Mabala ka kebon bako jeleng-jeleng leluncatan tenolih picilakain. Gaur-gaur sora maung sababaraha kali disusul ku sora angin anu seah nebak dangdaunan. Gue Karmin teh beuki sieun lumpatna ti babaranting. Jeralit kebut ti bebet ka kebon kentang. Untung empuk kujukut jeung dangdaunan. Koreyat hudang deui cileng-cileng ngaluncatan pager terus mangpret kalebakeun. Kaayaan beuki poek. Panon poe geus lila surup jangkrik jeung gaang reang di sarada. Cih-cir jeung cari cangkas sarua begerna. Harita Karmin anyog ka sisi lembur Cikadu. Ngalenghoy bakat kulungse. Suku nyareri balas ti kakarait kesa ngucur saluar awak. Alah, haram jadah. Dasar keur sial, aya-aya wae pi kasusahan teh. Horeng di dieu teh loba siluman, bet aya kajajaden segala rupa. Horeng di dieu teh nyaan lain beja. Untung bisa keneh lumpat. Lamun teu modar dilebok maung jigana ya. Aduh. Ceu Karmin ngomong sorangan terus lempang mapai jalan gede. Mitra gancangna carita Karmin geus tepi ka lemurna. Harita teh kira-kira jam 8 peuting. Imahna geus narutup inung bapana geus jempe. Sore keneh geus sarare da puguh beurangna capek. Karmin gageroan ka inungna menta dipanglaankeun tulak inungna hudang. Bari gageleneng sabab keur ti brasare bet diganggu ku anakna. Kolotrak tulak dilaan brai panto muka Karmin abus gek diuk dina korsi. Keur naon make balik paneh teh Karmin? Hees we atuh di ditu. Ceuk Bi Urmi bari jamedud. Teu panuju kana lampah anakna kitu teh atuh puguh Karmin teh geuleun. Sabab datang-datang kalah digeleneng. Kunaon ari emah nu capek teh kalah kadicarekan? Cuma capek oge ieu da lain tas digawe tapi tas ulin. Tas ngador teu kalah gawena. Teu kalah hasilna. Ukur musingkeun we kakolot. Musingkeun. Kami rek nitah manihara rese. Dititah ngalasuluh kalah mabur. Bi Urmi ngaleos ka tengah imah. Bus ka kamar ari Karmin kekerot bari diuk dina korsi. Jantungna deg-degan kasurung ku nafsu. Dasar kolot teh nyaho disusah. Anak teh lain nulungan kalah namahan kabingung komomun kawas batur meureun ka anak teh meuni sagala bro. Ieu mah karek ulin sakitu oge geus amak-amakan. Cek Karmin ngabudalkeun ka keuheulna. Ngomongna tarik da puguh jengkel. Atuh puguh Mang Seno nu geus tibra teh kabaribinan. Kulisik lilir terus kaluar ti kamar. Panona kegereuceuman. Naon ieu teh batur mah hees. Kalah ka ngadalang sia. Lain ngadalang Pak tapi kuring teh jengkel. Tang capek kalah kadigeleneng ku inung. Pan teu kira-kira eta teh. Teu boga pisan sopan. Da sia nu ngacona. Ka inung sia kitu badut. Nah babasaan teh sia. Lain turutaneun jelema bareg sia. Ka inung nyarita meni sangeunahna. Yeuh, ku inung mah maneh teh dianel-anel ngalasuluh. Didagoan kuno rek ngejo ari maneh kalah ka mantau guayah kieu. Nah, asana teh. Natas di mana atuh liar teh? Mana suluhna? Mang Seno kalah namahan nyarekan.
Sabab lalampahan Karmin anger wae matak jengkel. Aduh, goreng sarwana mah jeung bapak teh yeuh. Eueuh nu ngarti, eueuh nu sahulueun. Kabare jog lah boga kolot teh yeuh. Karmin garo-garo teu adil. Jung nangtung leos ka dapur rek neangan sangu. Karmin, ngomong naon sia teh, ha? Kalau beki badagong sia, mani eueuh euy-euy ka kolot teh. Bageus sia, tok nyatu di beuh aing sia. Tok nyatu sia mah. Datara gawena sia. Mang Seno kacida amek kena. Panona jaleer beureum. Teu mah teh nyatu di imah oge rek di ditu we di pawon. Teh malah Karmin bari muka lomari kop kana piring. Rawung nyiuk sangu sapinuna piring rara tereret tempat tempo maksudna mah neangan deungeuna. Tapi eueuh naon-naon iwati samal goang we jeung uyah ganduan. Aing mah mana deungeun atuh ieu teh mak. Ae tuh hakan tarang hawu sia. Budak ngedul mah tong hayang nyatu. Ulin sing seubeuh. Temal Bi Urmi di jero kamar. Hatena jengkel pisan. Mun kongang mah hayang mahala ka anak teh. Karmin teu nemal deui najan eueuh deungeunna ge ngadeluk dahar. Sabab beuteungna karasa lapar. Balas lempang jauh jeung balas dibeberi kasieun. Sangu bear sapiring kurang keneh kop nyokot deui. Samal goang ledis coetna meuni herang dicocolan. Rengse dahar seuseuhah satarikna. Atuh puguh Mang Seno teh beuki keuheuleun. Ae seuseuhah mah diburuan ka ditu sia. Montong di imah ganeng sia. Bisi kurang lada, hakan jeung tangkalna cengek teh ka itu. Aduh, Seuah si ata-ata. Seuah si ata-ata. Aduh, si bapak ka anak tapi ka kitu. Cik atuh sing aya. Euy napa? Seuah si ata-ata. Da bapak teh geus seuah si ata-ata. Geus kolot. Karmin nyaritaana bari jeung seuah. Bangun anu daria gek giuk dina palupuh nyang hunyar bari nyarane kana bilik. Karmin, tas di mana sia teh nu sanyana? Nari bapak. Si ata-ata betanya kitu sagala. Apaan kuring teh? Lain sekali dua kali balik wayah kieu teh. Si ata-ata lah. Tapi nah di ayeuna jiga anu keheul pisan ka kuring aya naon teh Pak tuh. Seuah si ata-ata lah. Cek Karmin bari tetep nyaritana seuah. Bapak teh jengkel sia jeung teu panuju kana lalampahan maneh. Sabab sakitu geus gede teh asa can kalah gawena. Can bisa nalang ka kolot. Cik atuh. Mun kolot ripuh teh bantuan. Inung susah ulah ditambahanku kajengkel. Pan buktina ari nyatu mah hayang keneh maneh teh. Nyah, kesalahan kuring eta kuring teh naon atuh seuah. Si ata-ata. Astagfirullahaladzim. Sia kalah malik-malikeun. Pilaku teu karasa ku maneh. Yeuh, Karmin. Dititah ku kolot kudu ngagugu ulah ngalawan ku punuk bisi dibabak sia ku aing. Mang Seno nyaan amek kena. Lantaran anakna ngalawan wae matak namahan jengkel. Kieu Pak, kuring oge sanyana mah keur bingung lantaran aya anu narikan kawin. Awewena teh geulis. Ngaranna Nyari deui, da katalahna ge Sari.
kolotna balager nyaheun jeung pikaconglaheun. Kuring diajak kawin, Pak. Sarta ku kolotna disatujuan. Aku malah mun geus kieu, Pak. Naon Karmin? Sia teh ngalinul atawa gunam sia teh? Mang Seno mending ngagurubug jiga adu diseureud langir bakat kureuwas. Ah, teu gunam kuring mah, Pak. Nyarita nu saanyana tah kitu. Karmin. Cik atuh si laing teh. Sing mikir. Nah dikira babahari ari rumah tangga. Sia teh rek ngahaka naon lamun geus kawin. Rek diparaban naon pamajikan maneh. Montong sia, montong disanggupan. Kami mah teu doa lain nyarek kawin. Tapi kudu boga heula bekel na sia ulah ngerakeun. Cik Mang Seno mani curintik bakatku teu panuju panona molotot mani buncelik. Malah huntuna ge kekerot nahan amarah jiga nu hayang ngokos we ka anakna. Atuh bi urmi ngorejat hudang bijil deui ti kamar. Maneh teh eling atawa henteu Karmin? Kumaha nirek ngawin sagala. Nah geus kapikir pikahareupeunana kumaneh gagabah teuing. Da kawin teh teu gampang ieu. Lain ngan sakadar dirapalan. Maneh mah boro-boro maraban pamajikan, maraban sorangan oge can becus. Montong tong digugu. Kami mah teu doa, teu panuju. Karmin ngahuleng sawangan patukang tonggong jeung kanyataan. Cita-cita teu akur jeung bukti ngeng sora Mang Ading kadenge deui ngeng omongan Nyi Sari nu halimpu kadenge deui pabentar jeung omongan indung bapana. Karmin ngarasa lieur sirahna karasa berat. Karmin ngalengak sirahna napel kana bilik tangah bari peureum. Urang mana sia awewena, Karmin? Mang Seno nanya deui. Urang Campaka, Pak. Barangkali sia tepung jeung awewena. Rek 2 kali jeung tadi. Geus dikumahakeun sia kumaneh? Ah can dikukumaha, Pak. Na kudu dikumaha kitu. Pira ge nganyang bungkul. Oh naon sia teh dikukumaha? Pira aku make jeung nalikan kawin ari teh dikukumaha mah. Geus dikumaha sia kumaneh? Karek diutek-utek wungkul, Pak. Hah? Diutek-utek naonna sia nu diutek-utek teh? Nya eta leungeunna, Pak. Waktu keur sasalaman teh diutek-utek ku kuring teh kitu. Ah, sia. Ari sugan teh mah. Nah kudu naonna kitu, Pak, nu diutek-utek teh? Ah, sia. Nah, apa panjangan teh nyarita teh? Nu bener sia teh. Can dikukumaha? Hari Bapak. Nyaan sumpah, Pak, karek diutak-utak wungkul leungeunna waktu keur sasalaman. Kitu. Atuh Nyi Sari teh getekeun. Terus we ngabelehem. Kitu ngan kitu wungkul. Pohara tuh si Karmin. Aduh, pohara nya mitra. Tah sia atuh lamun gitu. Bolaikeun sia, bolaikeun. Tong sieun beakeun awewe. Da loba keneh awewe mah. Baba moal ngidinan sarta moal nguruskeun. Sabab maneh can waktuna kawin. Mun maksa bakal sangsara. Karmin teu nemalan. Omongan bapana kahartieun da karasa ku manehna oge yen can mampuh pikeun rumah tangga. Pangnanganyang ka awewe soteh kajurung ku pangaresep. Da tadina mah ukur ulin pangangguran. Lain rek dinyakeun. Heueuh. Naha bet kabidamina teuing atuh Karmin. Kawas anu geus bisa usaha wae. Talampahan teh. Mun maneh kawin ayeuna rek diparaban naon pamajikan teh ieu. Da moal cukup ku huut badag ieu moal. Ku jukut ge moal beukieun. Ceuk biurmi bangun geuleun pisan. Da puguh geus jengkel tita tadi kene. Hi ari emak mun sok bebeakan atuh dibeakeun kabeh nyari nyarekan teh mak. Tadi ge kuring mah sakadar laporan.
nyaritakeun pamanggih kuring. Nyari teu panuju mah geus we atuh. Kuring oge moal maksa sabab nu ngajak kawin mah pihak itu lain kuring. Ceuk Karmin. Hatena jadi kawir ngadenge jawaban ti kolotna kitu teh. Montong. Awas lamun ditarima. Kami mah teu doa yeuh teu, lain ngahinakeun ka pihak awewe. Ngan maneh moal kuat ari kudu kawin ayeuna mah. Yeuh, bisi pamajikan teu kaparaban. Gas, ayeuna kieu we, Min. Maneh kudu nepungan deui ka pihak itu. Bebeja terus terang-terang terus. Yen maneh teu narima kana pangajakna. Sebutkeun alasanana yen maneh teh can boga pagawean, can sanggup ngarumah tangga. Kajaba mun daek ngadagoan, tapi kaboga usaha. Ulah make kajaba mending oge bolaikeun we langsung. Sabab mun aya basa kajaba mah ieu tetep bakal berat. Asa aya anu ngudag-ngudag. Mending ge tolak sakalian ngarah timreng. Bi Urmi mani keukeuh teu ngidinan ka Karmin. Nya kajeun ari kitu mah. Geus we kuring mah moal narima. Laku kuring oge kaharti yen kawin teh teu babari. Kudu boga keur bakalna. Bapa jeung emak ulah hariwang. Da kuring ge boga pikiran atuh. Ngan ayeuna kuring rek menta saran ti emak jeung ti bapa. Nah kumaha carana sangkan kuring boga pacarian. Ceuk Karmin dari abisan. Manehna hayang boga pausahaan. Mang Seno jeung Bi Urmi silih reret. Rada susah rek ngajawab deh. Ada puguh geus karasa yen pagawean teh hese. Utamana pagawean nu mawa hasil dari sakadar mah teu kurang. Unggal poe gitu oleh riweuh. Kuring mah ayeuna rek diajar usaha lah. Ngarah teu ngalaman kajadian kieu. Wirang mun aya nu ngajak kawin ditolak mah komo ari nolakna alatan teu boga pacarian mah. Aduh dikamanakeun beungeut uing kudu disangsangkeunana yeuh. Gandungkeun wae gitu. Sia ngomong teh kemana wae. Kaharti ku dewek oge euy Karmin. Da memangnya eta teh dikasadiheun. Sakuduna mah ulah aya kajadian gitu teh tapi dalah dikumaha da kaayaan badan sakieu. Tapi teu kudu hariwang. Da ieu teh lain kahayang urang, tapi takdir Allah nu nangtukeun. Ayeuna urang diwajibkeun usaha pikeun ngarobah nasib. Mun maneh bener-bener hayang usaha, eta teh kacidaha dena sabab eta pisan nu dipikah hayang ku bapa ge. Ngan jalan usahana yeuh bapa can manggih lieur bapa ge yeuh. Ceuk Mang Seno. Ayeuna mah rada leuleuy nyaritana teh. Eta kana naon kahayang maneh atuh Karmin? Nah hayang dagang atawa hayang kumaha? Nya hayang nyobaan kana dagang ngan eueuh modalna. Cik mikiran kadinya Kang Seno. Nah kumaha carana atuh jajeuhkeun budak teh. Aya piduiteun mah. Tapi kudu dipikir heula nah bakal ngahasilkeun atawa moal. Sabab mun kira-kira pirugieun mah ulah dijalankeun. Da modalna lain duitis. Ceuk Mang Seno Mimiti katari ku pamikiran anakna. Nah duit naon make teu tiis Pak? Panas atawa haneut hareuy heuy? Sia samana wae. Lain panas lain haneut hareuy heuy sia. Tapi piduiteunana aya dina doma. Ari domana apan doma tetengahan. Sabelah nu urang, sabelah nu Kang Sadeli. Jadi mun usahana sakira mata gagal mah urang teh bakal rugi. Tah kitu euy. Saha nu hayang rugi? Dasararea oge usaha mah hayang untung atuh Pak. Ngan kuring teu bisa nangtukeun ha usaha teh bakal nguntungkeun atawa bakal ngarugikeun. Nya nu penting mah kuring teh hayang usaha.
sarta usahana hayang untung. Karena naon atuh rek dagang hayam atau rek dagang cendol atau rek dagang entog. Rek dagang naon atuh? Rek we bantuan mikir kumaha jeung bapak kudu kana naon. Sarerea jempe Mang Seno jeung Bi Urmi malikir milih-milih pijalaneun usaha. Sangkan anakna ulah nganggur wae. Sabab dina nganggur teh sok ngablu jeung ngalantur. Tidak ngalantur ngalarjur nafsu. Anu akhirna mata kaduhung. Kitu deui nu kaalaman ku Karmin. Dina pangangguran jadi nyaan, mun geus nyaan jadi pikasusaheun. Akhirna inung bapa milu bingung mikiranana. Kumaha min euy mun balandi kana peuteuy? Beneran ayeuna teh keur usum peuteuy. Tuh nu haji entum. Rek dibajongkeun cenah. Ceuk Mang Seno ngasongkeun pamanggihna. Tah, bener mending ge ngabanar peuteuy Karmin. Ngarah urang seubeuh ku peuteuy. Keun bae bau nenglong saeutik mah. Cager, pohara mitra bau geuning nenglong teh mitra. Hanya kalnya urang cakapkeun euy ka dieu heula. Nuhun kana parhatosanana, insyaallah enjing diteraskeun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.